Nanya tuh, Gimana? di motor tuh. Oh, Mau amoy, bila mau. aja mau sini Tapi nginjem mah boleh latih kok. moal, kalau doang. Laki-laki. Kayak yuk. Finansial. Tuh, Oh, boleh latih nggak? Astagfirullahaladzim. Aing ke panekan jemput itu. Aing, kondangan aing punya mau tepus si Ohir deh. Bila mau lu. mudah-mudahan tutup tokona aduh. Anjutin di balanja. Jawa mentor marewang. Gusti kerang kuat rek hujan gede kieu di situ akhir ngagajanjian jam sakieu kana pika jemput can datang keneh bae ka mandi udah teh. Ayo Gusti nu agung. Gitu beri jaman di PC tetap di jalan kawan kan bae. Amai. Abi kali tu buat guys. Naik. Ngecek parkir relasi ada tadi tuh. Non di teh. Nok, kagak itu balanja na. Aduh, bisa kan ada alasan di sini mana nah. Murid, di tong sok loba alasan teh goblok. Masih serek alasan nyumpulkeun sorangan karena jero sumur kita tanah ieu. Geus tenang, aing mah di SU mah boga calo, aing bisa dibukakeun. Yang mah jembar mah gebarang teh bisa gampang. Balanja sih mah gampang. Moal geus starter disela motor disela. Aing alasan naon deui. Geus alasan on deui atuh. Nok motor mogok tuh. Mogok biar aku kudu diduruk pakai motorna. Itu mogok tuh. Hari. Oh no. Sing mana kayaknya? Sama alasan bae sagelanana teh. Bisa ge nu mana? Macam na. Tuh goblok sia mah kangkep aja na. Pisan. Tong hayang. Parawaya. Tahu eta? Aing tadi si Ohir latih nginjem motor. Bro, aing dijemputkeun ieu motor-motor aing sahir nginjem bila latih. Jangan makan dalam baik. Itu dijebuk aja nih motor teh sia mah ngerujitkeun bae aing tuh. Aing kebalanjakeun ka SU ngeuning adon minjem motor bae di tempat. Bilang amoy, janjian rek balanja ayeuna. Dan sabaraha teh baik datang. Mau punya alus ah. Gogo, Mbak. Anak amoy. Kedek datang gening. Ampun bae, sia teh duka aing mah. Ya dong. Jandeng ah, karena rasul kanjeng nih. Kenapa tuh langsung? Tuh, tutup. Ge tok sama kira tutup. SU mah tenang gampang, aing bukan calo di ditu. Tuh, aya calonan age. Siap. Siap kenalkan. Manok jadi. Jadi itu tapi bisa dikondisikan dari SU mah. Aing ge Ada barang berkualitas. tuh, dengekeun. Ayo, Kantun. Wah, untuk jus. Siap teh nih. Agung. Cek, bisa kredit tuh. SU. Teu bisa kredit ge, bisa arisan. Barang heula, gampang nyicil mah. Ayo, urun. Kira. Ih, gua gede manten. Sabar, nok. Banyak kira dia yakin dapat ampun. Stok ya sedana. Nih, gelis. Nyatu juga princess. Wah,
Orderan terus burit kak dia sore. Tenang, ibu borongan. Terus Partai gede, Bos. siap orang ngomong lek nolak rezeki. Pokoknya apa? Oke, sok. Oke, cuan di bela di lobi. Punten bos. Ya, sok. Bangga. Nyaram di bae tadi geus nyaram. Sok sih teh butuh naon age. Kayaknya bos dari mereka ada pilihan. Aduh, meni mararain serang meni hararade. Meni mararain serang meni hararade ki kana bingung urang mah bos. Pokoknya mah di mah alus pokoknya barang mah mana nomor hiji. Kualitas sareng termurahnya bosnya. Bener pokoknya mah. Benar barangnya naon? Pilihan anu halus ulah aja kalau Gue mantep, di mah maracu kan letek dari teh halus kabeh. Moy, itu kursi halus moy. Nyokot manu mahal lah tanggung-tanggung. Dia mah sistem arisan barang bisa. Terus nate hargana murah, angsurana terjangkau di dia mah moy. Mebel, elektronik bisa moy. Bisa, mau di mesin cuci di dia murah moy. Mas, nggak utama gitu loh. Ambil lagi si Amoy teh lecet-lecet teh. Ayo urang pilihan kursi gitu. Nggak, mumpung aya nu ngabayaran pisarakeun. Ay. Kamera mau. Age sok kayak pemilihan mana ce? Age ajak we ajak milih heula ce. Enggak bosan. Wah, eta kursina halus moy. Melihara rezeki. Hitam putih moy. Jeung lin alus mah ya ce, ieu alus mah ya. Kualitas terjamin kabeh. SU masih utama mah. Murah ieu mah nya. Murah tapi alus kualitas mah ieu mah pokona mah reuh. Nokna yang mana nokna? Keder hararade kieu bodena. Moy, itu coklat moy. Coklat. Pero nek kacaan sopak ki atuh gitu bisa. Nok, ya Allah, kumaha nok. Yo itu moy, halus moy itu. Ayo bunyi bosan enggak bisa moy mah. Cecek badai, cecek badai. Hayang. Tah, mana siap? Aing mah kudu teh. Aing mah hayang nyaho, pokona mah aing hayang kabeli kabeh nya bupet, nya sofa, nya lomari, nya spring bed, nya naon kudu kabeli. Disarakeun urang mah. Nya sok milihan wae, nokna yang mana sok Kuat milihan. moy. Kuat tas na gitu. Jeung mana pertama ge anjing. Hiji tek dua nokna. 40 genep. Pokona mah. Kita anu gaduhna mana ceuk? Bos. Wah, si bos anu. Hei. Dia ya, wah. Ya bos. Ya sistem nak kumaha cenah, bos. Gitu berarti sistemnya kumaha bos barang-barang di dieu teh? Ari di dieu mah sistem teh cash jeung arisan barang gitu. Mun. Sok tinggal rek ieu mending kene cash, ari cash mah leuwih murah. Tapi Leuwih ari murah. arisan barang ge nang beda saeutik. Pemeriksaan barang teh beda saeutik Beda berarti saeutik sareng bener. cash teh. Bener gitu. Cabang nage di mana-mana, moy. Kan Itu aya apa? Purwasari teh, moy. Nu Muhun si Rama Putranya. Nah, bener we eta. Munnya. Bener. Di Banjar aya nya. Aya di Ciamis aya, di Majalengka aya. Muhun. Tasikmalaya aya. Aya, pokona mah loba pokona ngan mah. obat tadi kuburan bae encan. Itu masuk itu bisa aneh. Kayak dijilat-jilatin ke ratang ieu sih ban toko. Udah ka mana ya? Undangan mah aya tah, gua di jero gua. Kangen ku aing lah. Tapi ieu barangna mah harade ieu. Eta anak urang lompat ka dieu boga duit teh eta udah. Ulah pilih meureun tah. Oh iya. Mari bergabung. Mah. Wah, arisan ge bisa ya, arisan ge. Arisan ge bisa. Itu budak teh berpulang pilih. Budak. Nyana bukan duit teh pulang pilih dia. Wah, barang halus. Ayo beli. Ayo mah. Sekalian. Naraha di jeung panglaksa ieu ka dieu. Ampun, gopek nah ka dieu. Lah nyarek nah hari ieu. Ih, kubu itu ngantosin no. Bukan duit teh. Aya sih mah. Cinana. Alamat teunah, ieu mah alamat teunah. Ya halus teh bos barang mah bos. Ari barang mah alus sih bahana ge aralus kabeh ieu mah. Bahana ieu na lembut ieu mah nang di Australia ieu mah bahana ge pokona mah. Zimbabwe kayaknya Jauh alus ieu mah. Lain ieu lain di komo. Lain. Erek diukan ku gajah ge mau meropot pokona mah ieu mah. Kualitas sidang utama. Pokona mah ieu mah. Ya sistemna kumaha ieu nganjuk pisan teu. Ari di dieu mah ya ge sistemna teh cash di arisan barang mang. Oh. Gitu pokona mah. Arisan barang.
Geus, bos, layanan urang mah bisa aman. Siap je. Urang yang ngisi. Aing mencalon teh ka Kandi cenah. Ih. Aing ka Kandi cenah calon teh. Ya teuing sia. Kampuran aduh si geulis teh. Teh ku hampura-hampura aya oge aing nongkengan nyanyi lamun geus pertama karajana nongkengan aing. Aing mampu. Bos ya kumaha bos sistemna arisan barang teh urang tan apal he. Tah ari-arisan barang teh brosurna mang ye. Oh. Tah tingalian teh geus sia mang. Tah Oh. hargana aya di dieu. Laminat teh 100 poe jeung 170 poe. Tinggal milih teh di dinya loba barang mah. Oh gitu. Tapi ya ai panggebrak pan teh aya geuning bos. Aduh. Gebrak barang. Abang jangan bangsa, Gusti. Ye teh banda-banda hararadep, biar aku kudu ngapa ngeprak pare dulu segala rupa. Termos bage eueuh, jadi mah khusus dan kualitas terjamin. Beuna di mah bangsa kayak pemilihan lu karario. Sorang mah yang terjangkau mah kualitas ekonominya di bawah mending arisan barang kok yang cash mau kabeli, arisan barang bae nya bosnya. Bener tah. Iku arisan ge urang teh kadar ya teh. Geus. Atuh bayar panen bang naon? Tenang, kayak kuing dipang arisankeun bapak mah. Kenal bapakna. Panci ya panci. Jangan gitu atuh, peran geus balik-balik bapak mah. Peran bae. Ah, ieu ngadonya panit. Kabita ieu hayang, itu hayang atuh geuning duh. Hararadep kieu. Ye, tadi panggil mana aing pare nya. Ye, pokona mah aing lamun nyana erek ka lamar aing hayang bawakeun bupet ye. Kami bisa neudeun maung pokona mah di dieu. Gampang mah sabaraha kabeh dua. Erek KB erek 14 yang penting mah sarana sanggup. Kira-kira sanggup teu? Tenang nok mau lo mikiran bayaran tah mangke kurang. Heeh, atuh. Sok non deui, aya non deui. Ya, urang lamun ke geus mana jadi salaki urang. Terus urang boga budak awewe, ya meja belajarna halus. Pokona nama hayang sama meh budak burusut ge aing mah hayang geus boga ieu. Mah. Tenang, kita beli 5 mah deui. Bener nya? Heeh. Sok ae ya non deui sok. Nah, ada ieu. Mana deui ya? Sok halus, ieu halus, yang gitu ya. Tohir, pokoknya dia kan dia si Demar halus dihantar ke dilepak. Heeh, siap. Teuing puas. Nah, kurang-kurang tuh. Tayang teuing. Tah nok speak brand. Cenah speak brand. Ieu mah teh jeung budak urang, lamun urang geus lahiran geus urang jadi suami istri, ieu mah mending nyoy ieu. Jeung budak bakal ngeunaheun. Nah, tuh teh yang udah kurang mah naon. Nyanyi teman pertama urang ieu, teman pertama urang harare pisan berbagai macam mas pribadi harare pisan. Lagi dulu nyanyi kata lagu di BN. Ini ngelesang dong. Ngelesang pisan. Oh, salah ka dieu noh. Macet teuing. Nyanyi kana ge ngilangin pisan. Ini lapsing teh anak ah. Anak ieu mah. Nya adatna. Mau di 2 anak ah. M2 40 gendut hiji kan aja. Sudah teuing. Dia ngomong-ngomong nya teh sanggup teh membalikan aing teh. Mama bukan pikiran. Kayak urang bayaran mah mah. Ika nya bakal ngajual tawaran batur geura. Tadi terima kasih bos ayeuna. Pokoknya mah emang hayang dijulna sadayana. Pokoknya Heeh. mah hayang nyaho be nu ieu sadayana pokoknya kirimkeun nya. Enak mah. Pokona nyonyo aya di rompok nok we. Pokoknya mah geus kitu we. Balik geus burit. Set hargana heuh sih emang murah-murah. Cuman ayeuna aing keur gablek duit ya. Lah segampang lah. Kayak luar sambut naon. Demi nok amoy tercinta.